Hayang wayang golek Semar Jana Baraya. Ayo gas. Sampurasun Baraya saung wayang darawut. Ieu urang ngadamel wayang golek Semar deui Baraya. Panginten ieu ti Disparbud Banten, panginten Provinsi Banten ieu lebat deui panginten. Ayeuna urang cobi ngadamel atanapi ngabakalan heula wayang golek Semar ieu teh. Tah ieu bahanna tina kai pule atanapi lame nya. Kalasan ieu teh aya rerencangan masihan kai lame ya lumayan seueur kitu nya. Tah upami di banding-banding gitu dina ngaraut dina ieuna masih geunahan lame sih kitu teh mah. Geunah lame nanging kitu teh nya urang kedah ieu heula gitu upami tos dijantenkeun teh kedah dikulub gitu supados si panyakit bawaanna teh ieu nya ilang gitulah leungit tah sok aya barorong-barorong satapak jarum gitu panyakitna ari lame teh kitu Baraya. Tah ayeuna urang wangsul deui we kana ieu pembahasan urang nya teu ngabakalan seperti biasa meureunan ieu teh urang pasihan norongga-rongga tanapi lolongkrang pikeun picilieun oge pi panoneun sareng pi irungeun. Tah ieu meureunan urang mulaina ti handap ieu teh tadi teh teu kadeskripsikeun nya. Mula-mula mah biasa tina beuheung teh tah ayeuna urang ganti perkakasna anu langkung tiasa di segala medan gitu ka sudut-sudut sempit oge upami ngangge perkakas kieu mah enakeun gitu kajangkau istilahna. Tah teras wae urang karekan urang cacagan ieu palebah dina huluna pisan nya. Nah nyebat hulu sawios atuh ka wayang mah hulu oge nya. Ulah sote meureunan ka bupati ka gubernur meureunan teh kasaluhureun teu kengeng gitu nyebat hulu. Ari ka wayang mah da wayang atuh teu kudu dimitoskeun teuing panginten nya. Tah urang lanjut deui ieu kana naon ngabakalan teh tah saatosna di naon dijieun picilieunana teras wae urang kadekan tah ieu pikuncungeunana oge tah ieu teh upami hoyong klasik berenang kuncungna urang babad teu sawios urang jieun heula kitu ieuna spesna nya bilih anjeunna hoyong kuncung nah hayang langsung tina ieu bahan kaina meureun. Tah upami hoyong ngangge kuncung ieu kuncung rambut asli nya kantun ngababad gitulah. Nah teraskeun deui meureunan urang ayeuna ngababadan ngaleutikan ieu teh masih keneh ageung Baraya. Masih keneh ageung kalayan ieu teh rada keneh besek kaina teh rada keneh baseuh nya. Urang poe-poekeun deui urang angin-anginkeun deui engkin di mana tos beres dibakalan teh Baraya supados dikeureutna teh geunaheun gitu nyuruwuk kitu Baraya. Nah teras wae urang ieu pola nya ieu teh ngandalkeun piling Baraya. Ngandalkeun piling ngandalkeun insting urang da pastina oge tos karekam dina otak teh di masing-masing pengrajin. Tah tahapan ieu oge penting kacida ieu teh pondasi atanapi struktur utama keur nyiptakeun atanapi ngadamel wayang golek tah ieu teh strukturna nya upami dina bangunan mah pondasi tah kirang langkung sapertos kieu Baraya heulaanan nya kin urang leutikeun deui urang lajeng kana part anu salajengna. Hatur nuhun parantos nongton dugi ka dieu dugi kaberes sakali deui hatur nuhun cag.